ka dieu ieu aya nu namina Semar ih. Nu ngaranna Semar. Sumuhun. Aduh, saha eta Jang? Keun kaula nu bakal negosiasi. Dupi salira teh nu namina Semar. Sumuhun jisim abdi Semar nu Bapak Semar. Negara kaula keur aya wabah penyakit. Menang beja tinu bisa dipercaya bakal kaubaran lamun ku kuncung salira. Jang, nitip Jang kuncung ka hade lamun aing leungit kuncung sarojeng paeh Jang. Kurang nego bae lah sakalian jeung urang. Nyong, sok ka hade kuncung teh nyawa cek bapak. Kumaha aing jual ku aing sakalian. Nyeri hate aing. Pirage menta DP motor teu dibere. Sok tadi teh hoyong Semar, hoyong kuncung Bapak Semar. Ya. Hayang kuncung Bapak Semar. Bapak Semar teh saha maneh? Pun Bapak abdi sok lamun hayang kuncung dijual ku abdi wani sabaraha? Ulah dijual sia. Cicing sia si offset macam aing. Aing hayang warisan. Sawah teu gablog imah goreng aing jual-jual kuncung atuh. Hayang harga sabaraha sampean kuncung Bapak maneh? Sok didinya boga duit sabaraha? 10 juta beli ku kaula. Piraku kuncung 10 juta. Syok lah lamun murah keneh mah teu hayang aing teu hayang ngomong jeung sia koplok. Aduh ngabalas ka aing. Teu apaleun buuk aing geus alus kieu. Adeh. Sebel deh. Kumaha lamun sareng abdi? Sok jeung maneh teu nanaon. Jeung urang oge teu hayang sia mah goreng patut koplok. Buuk gondrong aya kutuan sia mah. Tara dikuramas. Sakala dikuramas ku lebu sia mah goblok sia. Cicing ieu lain jama samanea cicing. Kumaha lamun ku abdi dipeser 50 juta? Piraku kuncung 50 juta. 100 juta dibeli ku kaula. Piraku 100 juta. Kaeling sia cek bapak. Cicing macam aing. Cicing sia. 500 juta. Piraku 500 juta. Sok ayeuna hayang sabaraha sampean? Lamun 500 juta tuh hayang. Hayang sabaraha? Kuncung Bapak abdi nya hayang sabaraha? Sok yo spesial lah 5.000 we teu nanaon. Sia mah 500 juta embung ari geus 5.000. 5.000 perak. Nya sok 5.000 tapi hayang diembohan. Naon embohna? Embohan jeung hulu raja maneh. Aduh. Si goblok ngece ka raja aing sia. Tanduk ku aing sok. Mun keukeuh hayang kunjung bapak aing, lengkahan heula ieu. Awak geus jadi ngepatatang jadi bugang karek lengkahan ku sia. Maneh wani ka balad-balad aing. Ora wani dening apa? Koe leneng aku moleneng lah sok. Koe lanang aku lanang, manehna lalaki urang lalaki. Kitu maksud aing teh hampura bae lah. Lamun nyata kitu di luar sia. Tong di luar di dieu we sia teh jauh-jauh teuing. Maksudna sing rusak di dieu mah sok jadi sia. Marah tah kadek. Jeung aing sia singkil di luar. Aing eta sieun ku maneh. Sok bae aka heula lamun aka eleh kare bantuan lumpat aing edan sia